Prabu Siliwangi mangrupa tokoh sentral di masyarakat Jawa Barat. Maenah hiji raja anu sakti mandraguna, lain jalma samanea. Assalamualaikum sampurasun. Urang tepang deui di Kanal Sunda, tempat diajar nyarios Sunda. Ayeuna urang ngaguar kasaktian Prabu Siliwangi. Sok golosok. Prabu Siliwangi anu disebut oge Sri Baduga Maharaja mangrupa salah sahiji inohong anu kakoncara di zaman sejarah jeung kabudayaan Sunda. Manehna lahir di tahun 1400 hiji di Kawali Galuh anu ayeuna di Wangkuku Kabupaten Ciamis. Manehna marentah Karajaan Pajajaran ti tahun 1482 nepi ka tahun 1520 hiji. Manehna nyiptakeun zaman keemasan pikeun Karajaan Sunda. Prabu Siliwangi katelah raja anu sakti, gagah, adil jeung wicaksana anu bisa mimpin rahayatna jeung karajaanana kana kajaman kajayaan. Nurutkeun tradisi Sunda, Prabu Siliwangi lain jalma samanea. 10 manea meureun manehna mah. Manehna miboga rupa-rupa kakuatan gaib anu bagian tina warisan budaya Sunda anu jadi budaya Nusantara oge. Sababaraha kakuatan ieu kaasup kamampuhanana pikeun nalukeun macan bodas, bisa hiber kawas manuk, bisa ngaleungit, bisa lempang jiga angin, sarta bisa merentahkeun tentara gaib. Sedangkan kakuatan gaibna geus jadi bagian tina warisan budaya Sunda jeung jadi legenda. Tapi ku urang perlu diingat yen eta teh ukur sajarah, cenah jeung cenah. Jadi tetep ieu jadi bahan piobroleun saterusna. Ieu sababaraha hiji kakuatan ti Prabu Siliwangi anu diguar tina sababaraha catatan sejarah. Anu kahiji keahlian kanuragan gelut anu hebat. Prabu Siliwangi kakoncara jadi pajuang anu tangguh jeung boga keahlian tarung anu luar biasa. Manehna geus bisa ngelehkeun rupa-rupa musuh, kaasup tina kakuatan macan bodas gaib anu marengan manehna. Kadua, bisa lempang sagancang angin. Prabu Siliwangi bisa lempang sagancang angin. Manehna bisa nuju ka hiji tempat anu jauh dina waktu anu sajorelat. Anu kaopat, manehna oge bisa hiber jiga manuk. Prabu Siliwangi kakoncara bisa ngapung jiga manuk anu ngagunakeun kakuatan gaib. Tapi ilmu ieu teh digunakeun keur ngariksa sabeudeureuh karajaan atawa keur perang wungkul, teu dipake keur lalampahan sapopoe. Anu kalima, ngabogaan tentara gaib. Prabu Siliwangi oge kacaritakeun ngabogaan pasukan gaib anu bisa mantuan manehna dina peperangan. Pasukan gaib ieu teh diwangun ku dewa, jin jeung roh-roh lainna. Anu kagenep boga pangaweruh macan bodas. Prabu Siliwangi mibanda pangaweruh macan bodas anu mere kakuatan jeung kalincahan anu dipiboga ku hiji maung. Anu katujuh, boga keahlian dina silat. Prabu Siliwangi oge
mibanda kaparigelan silat anu ngajadikeun manehna teu teudak dikadek jeung boga ilmu panuragan sejenna. Kakawasaan gaib ieu ngajadikeun Prabu Siliwangi jadi inohong anu dipika hormat ku rahayatna sarta dipika ajrih ku musuh-musuhna. Manehna bisa mimpin kerajaan Pajajaran jadi salah sahiji kerajaan anu pangkuatna di Nusantara. Carita Prabu Siliwangi oge ngawangku kejadian-kejadian penting dina hirupna seperti diajar jeung Pandita Buddha jeung perjuanganna pikeun ngamenangkeun putri Ki Gendeng Tapa. Saterusna mitos-mitos anu aya di sabeudeureun Prabu Siliwangi sapertos carita Maung Bodas anu masihan anjeunna pusaka anu berharga jeung ngalayanan anjeunna. Kukituna Prabu Siliwangi oge tetep jadi tokoh sentral dina sajarah jeung kabudayaan Sunda sarta carita-carita kakawasaan gaib jeung kejadian-kejadian pentingna tetap jadi bagian tina warisan budaya Sunda jeung budaya Nusantara. Mung sakitu carita masalah kanuragan Prabu Siliwangi. Hatur nuhun.